zaman baheula mah hese neangan awewe kitu teh kudu ka kota. Ayeuna teu kudu ka kota atawa kuari orang lembur ge bisa make HP. Geus dipasarkeun melalui HP. Geus dipasarkeun berbagai kelas. Hayang nu hideung pencetak. Wah, takroni keluar. Dan negro. Hayang India coba tet. Wahai, Hema Malini babaturana kalaluar. Teh. Hayang Singcek. Tet. Wah, baturan cenglung datang. Tuh, pencet ke urang Mesir, urang Libanon araya. Urang Arab aya Arab. Urang sedih lamun neuleuh urang Arab di Cipanas, marabok zararina. Ketika orang dititah mencintai Arab ku Kangjeng Nabi, cintai Arab karena kula orang Arab ke Kangjeng Nabi. Ketika orang mencintai orang Arab, mantap sebab dititah ku Kangjeng Nabi, cintai Arab sebab kula orang Arab ke Kangjeng Nabi. Orang yang tidak mencintai orang Arab berarti tidak cinta kepadaku ke Kangjeng Nabi. Tapi ketika orang neuleuh di Cipanas marakesan sakelana sakit marabok zararina. Aing teh kumaha cintana ieu ka Arab. Oh, geus lah cinta aing Arab nu di ditu bae, ulah Arab nu di dieu. Tuh, kan orang Arab bambalaya kuari. Lamun sia yang nyobaan orang Arab sok geura. Moal karasana naon. Sia beuseuri heran. Maksudnya tidak seimbang antara kepujaan lu dengan kepujaan dia. Cak orang Arab aing asa digere cak dia teh. Sarwiti nyewakeun daganganana. Zaid nyewa nu jadi masalah Ki Zaid nyewa bobogaan Sarwiti ya kumaha ye wajib jihad wa yuhaddu wajib jihad. Zaid anu nyewa bobogaan Sarwiti wajib jihad. Pancena nyewa. Panima nyewa. Kok nyewa sih? Bisa dihad. Kecuali maksa. Iya menyewa. Kok macam kieu tah? Enggeut nyaho eta. Barang sewaan. Panai barang sewaan mah kudu diserahkeun. Urang nyewa motor, sewa. Tah motorna tah kuncina. Nyewa mobil, tah mobilna tah kuncina. Eta kudu kitu nyewa imah keluar nu boga imahna tah imahna. Ieu mah kan nyewa barangna kok jeung sarwitina. Kuduna ku sia dipacul. Bawa barang nu deuk disewana bae. Ulah jeung sarwiti da tuh. Ya urang lamun nyewa motorna serakeun, nyewa mobilna serakeun. Tuh, nyewa kapal tilok jeung nu bogaanna kapalna bae urang. Ieu mah nyewa bobogaan sarwiti kok sarwitina milu. Eta nu jadi masalah. Lamun endek sompad. Sia nyaho ka bahasa sompad henteu? Tuh, Sunda mah aya sompad. Coba Melayu, apa tuh sompad? Melayu tuh ada apa sama so, kalau Sunda mah kan ada sompad. Sompad itu adalah barangnya disompad. Jadi dapat itu barangnya doang, orangnya mah ke sono. Nah, kalau Melayu sompad apa? Hah? Kupas, itu bukan kupas. Pesek sama tuh. Makanya cek ulangnya ulama embung make bahasa Melayu kurang bahasa Melayu. Oh sompad sompad serem. Nah, wari wajib bae dihad Ki Zaid nyewa bobogaan sarwiti sebab sarwiti na milu. Wajib dihad paehan lamun muson. Namun teu muson ranjang. Mentek aya anu lapor ka Gus Dur. Gus, ya, waktunya ada jadi presiden. Besaran mana dosanya antara orang yang menjual diri zina dengan orang yang korupsi? Gus Dur seri, tanyain dulu sama yang lain, baru ke saya, Gus Dur. Bisa ada Gus Dur. Tanyain dulu sama kiai yang lain, kan kiai yang lain banyak. Coba, ayo tanyain. Atuh nanya ke kiai anu, nanya oh besaran zina
ke kiai anu nanya oh besaran korupsi, ke kiai anu nanya oh besaran zina, berdalil macem-macem gitu. Yang mengatakan besaran dosa zina daripada korupsi berdalil bahwa zina itu merugikan orang lain, zina itu tidak merugikan orang lain, bahkan membahagiakan yang nyewa. Jadi kalau zina itu membahagiakan, menyenangkan yang nyewa, jadi dia mendapat uang, orang yang nyewanya senang. Kalau korupsi ini adalah mendapatkan uang tapi merugikan orang lain, berbeda. Zina mendapatkan uang yang nyewanya senang, berarti menyenangkan orang. Zina. Tapi kalau korupsi ini merugikan orang, dapat uang tapi merugikan orang. Nah, ini dosanya mana yang satu menyenangkan, yang satu merugikan? Cek Gus Dur, mantap juga pembahasannya tuh. Gus Dur bisaan. Coba yang lain, terus yang lain berbagai dalil, nggak ada yang benar, Cik Gus Dur. Semuanya nggak ada yang benar. Adapun dosanya yang memberikan itu mah Allah. Adapun usulannya saya tidak terima. Loh, kiai-kiai nu saja ngambek Kang Gus Dur. Kenapa nggak diterima? Ini kan hukum. Kenapa nggak diterima? Nggak diterima. Urusan yang memberikan dosa itu urusan Allah. Terserah Allah. Tapi urusannya saya tidak menerima laporan seperti ini. Emang kenapa Gus? Sebab yang laporannya setan. Beres Gus Dur masa gitu. Nggak bisa ngomong deh. Yang laporannya setan. Udah. Jadi karena setan saya tidak menerima laporan dari setan. Bisa anda Gus Dur. Jadi kiai-kiai yang ada di depan saya itu sama-sama setan. Sebab dia itu memperhitungkan dosa aja. Padahal mah nggak usah diperhitungkan, semuanya setan. Bisa anda Gus Dur, nggak perlu laporan, sebab itu mah setan semua. Jago na Gus Dur, masya Allah. Dia ngomong meren kiai, eta mah merenanan anu zina mah lantaran membahagiakan, nyenangkeun anu nyewa. Geus kajeun lah soal zina nama haram, tapi nyenangkeun pan idkholu surur. Sial jasa jelema. Kan idkholu surur mah dakhalal jannah kiai. Amu tuh kira-kira. Aduh, tuh beres sih kabeh. Ini kalau surur ge, ieu mah sebab setan. Saku macak Gus Dur tadi. Kalau udah satu kali setan semua, enggak bisa. Tuh, jago Gus Dur sekali ge jawab kabeh. Usulannya setan. Enggak bisa diterima sama Allah. Jadi kalau sururnya setan juga. Enggak bisa. Guys, kesimpulan nama Kisaid nyewa barang sarwiti untuk dizinahi, maka wajib jihad. Sebab ieu sewaanana wa aqdul ijarah batilun, sebab sewaanana batal, tidak sesuai jeung aturan fikih. Jadi berarti anu zina nyewa wajib jihad, tugas pemerintah. Kiai mah hanya memberitahu tentang hukumnya, bahwa ketika ia jelema nyewa barang awewe zina eta teh haram, wajib jihad. Nu ngalaksanakeunna pemerintah, kerjasama kiai dengan pemerintah, mantep negara. Kajian demokrasi gawe masalah atau cenah bertentangan dengan demokrasi, dan demokrasi malain kos kitu, sebab demokrasi maham atau lamun kos gitu bangke ngarana memaksakan hukum Al-Quran. Sebab iya hak asasi manusia mah didinya teh aya azas manusia. Oh, lamun kos gitu berarti memaksakan demokrasi, bertentangan jeung Al-Quran. Tinggal percayaan ka Quran, teu percayaan ka ham, tinggal gitu bae. Percayaan ka Quran selamat sia, percayaan ka ham cilaka sia di akhirat. Sakitu doang. Ulah kitu cenah ge mah kitu bae. Nek kitu bae mah pokona eta Quran. Nges beres sakitu titik. Aduh, cenah kiai pan kula ieu berat dari pemerintah, berat sih dipanggul bae Gus ya. Ngarasa berat atuh geus tinggalkeun. Ye lamun teu kula didinya cenah acak-acakan, sia didinya ge acak-acakan. Mun kitu sia didinya teh acak-acakan atuh geus. Lain lamun kula eureun leuwih acak-acakan, atuh antepkeun kan acak-acakan. Hayang nyaho ke ge raya tudang kabeh acak-acakan mah. Daripada kos kieu acak-acakan teu.
Aja sia nyelametkeun awak sia tugas nyelametkeun awak sia tuh sia ngarasa berat cicing di dinya tuh atawa teh na kula mandek di dinya bae tapi dek diperjuangkeun semampuan tahu masalah perjuangkeun ku sia hayu salila sia jadi itu pemerintah perjuangkeun kumaha carana hayu perjuangkeun lalaunan Allah Maha tahu sia keur memperjuangkeun eta jieu teh kudu hese-hese ya Allah mah nyahueun ieu engke ge karasa jelema nu mais kitu tarasi ambeuna ge bakal ambe tarasi moal daging hayam moal jelema mais daging hayam ambeuna ambe daging hayam moal bau tarasi sia cicing di kiai di dinya ambe kiaina bakal kanyahoan sia cicing jadi kiai ambeuna ambe lain kiai bakal kanyahoan ulah nyalakeun masyarakat ka ambe ku masyarakat ieu mah kiai ieu mah lain ieu mah kiai ieu mah lain ambe masyarakat nyaho kiai teh anu ku sia keur dipais engke kaambeun ku masyarakat ieu mah kiai pamarentah ieu mah kiai lain ieu mah kiai negakeun hukum ieu mah kiai campur aduk dan lain atuh kaambe ku masyarakat pamarentah geus sarua ieu mah negakeun hukum ieu mah negakeun negara ieu mah negakeun dirina ieu mah atuh kaambe ku masyarakat teu kudu nyalahkeun jeung ketika disalahkeun teu kudu marah sebab naon ieu tarasi lamun dipais ambeuna moal daging hayam boro-boro daging hayam teri ge moal hei buat tarasinya ih cacai mah lain naon daging kotok ambeun sia salah goblok tarasi kajian hukum mah hayo teh kan dosa eta kolot baheula bisa anjas sok pais naon bae ka ambe aslina urang jadi kiai ka ambe aslina urang jadi pemerintah ka ambe aslina tinggal kitu bae geus teu kudu hese-hese Masya Allah had jelema nu zina mayar had Kanjeng Nabi ke di akhir zaman bakal timbul awewe kos di zaman jahiliyah teh awewe make tarif di lawangna aya awewe hargana sekian ieu harga sekian ieu harga sekian di zaman jahiliyah nu mantap Kanjeng Nabi dijelaskan dina berzanji wa krim bihi min nasabin taharahu Allah taala min sifahil jahiliyah orang nazirul raqi wariduhu nah eta tah min sifahil jahiliyah akrim bihi pohara pisan mulyana Kanjeng Nabi min nasabin ditinjau tina jah turunanana taharahullahu ta'ala anu Gusti Allah geus nyampurnakeun geus nyucikeun katurunan Kanjeng Nabi tina naon min sifahil jahiliyah ila perzinahan zaman jahiliyah Kanjeng Nabi mah min karimin ila karimin wa min tahirin ila tahirin wa min karimin ila karimin teu pernah aya anu zina turunan Kanjeng Nabi ti ditulah ti Kanjeng Nabi Ibrahim terus min tahirin ila tahirin wa min syarifin ila syarifin wa min tahirin wa min karimin datanglah naqalahu ila maqarrihi min sabrapati aminataz zuhriya wa khasahal qaribul mujibu bi antakuna ummal limus Mustafa naqalahu ila maqarrihi min sadaqati aminataz zuhriyah Masya Allah ti Kanjeng Nabi Adamna terus naqalahu ila maqarrihi min karimin ila karimin wa min syarifin ila syarifin Kanjeng dibersihkan tahharahullahu min sifahil jahiliyah tina perzinahan zaman jahiliyah kumaha emang zaman jahiliyah make tarif jadi baheula mah di zaman jahiliyah mah neuleuh wah ini tarif 5.000 nih barangnya kayak gimana nih yang 5.000 nih ini 10.000 ini 50.000 yang ini 100.000 ini 1 juta terus tarifan terus datang ke 5 juta datang ke 10 juta datang ke 1 miliar Masya Allah ya Allah ya Rabbi awewe make tarif di zaman jahiliyah kuari datang deui ka zaman kaula zaman urang ayeuna sifahil jahiliyah Masya Allah cak Kanjeng Nabi engke bakal timbul deui sifahil jahiliyah saya zamanu bakal datang di hiji masa di mana masa eta adalah jelema dalaharna make kalamna jelema daharna make jual diri make tarik nu mantak wa min alamati sakkasatu waladiz zina
di zaman jahiliyah lantaran rombongan nu ngazinahanana ketika hamil lahir ka dunia aya tukang tebakna dukun ieu anak nu saha nu jadi sebab awewe sanajan ditindihan ku 10-an ditindihan ku 20-an ku 50-an anu jadi nama ti saurang tilok aya babarengan tilok sebab ketika cai mani asup trot nutup peranakan trek sanajan timpah deui kuno ieu mal asup timpah deui kuno ieu mal asup timpah deui kuno ieu mal asup nu mantak aya dukun paranti nganyahokeun anak saha ieu dideuleu halisna dideuleu tarangna dideuleu irungna nu paling mantep dideuleu tapak kakina begitu dideuleu telapak kakina urang aya dukun khusus paranti ngayahokeun anak saha geus lamun aya 10-an pelakuna ieu ka mana lompatna ieu anak ketika lahir begitu dideuleu dampal sukuna sarua jeung dampal suku Haji Pedi akukeun Haji Pedi beres mau tidak mau bawa aduh pelakuna ulah hese-hese ieu haduh jadi ku ari lamun kita dihad jelema anu bebelian kos kitu masyaallah kari sambalaya geus puguh nu zararinah biasa ieu mah nu sewa hotel-hotel Tangerang hotel Jakarta Bandung Surabaya masyaallah anu siap booking kemana bae jadi pendamping sila buah hambalaya nu siap dibawa ke Singapura dibawa ke Eropa dibawa ke Amerika nu siap jadi pendamping dibawa di urang jadi simpenan di Tindun di Cipanas Tindun di Bali Tindun di berbagai daerah aya pejabat anu kuari boga pamajikanana 30 pejabat boga pamajikanana 30 kula mah nyaho mungkin pengajian di dieu mah kula mah nyaho di unggal kota ayahnya mal dibejakeun aya naon di kota eta mal dibejakeun ngan setiap aya eta nu nyana aya pamajikanna setiap aya eta nu nyana aya pamajikanna di Jakarta aya Tangerang aya di Cianjur aya di Bandung aya Semarang aya Surabaya aya di Padang aya di Palembang aya asal aya eta bae eta nu nyana eta teh aya pamajikanana coba cenah kieu mau dibejakeun kecuali saya nyogok ka aing nyogok dibejakeun hook panai sokokan mah naon cenah teh ya mal bejakeun nyaho jasa ieu mah asal di Tangerang asal di kota aya eta oh eta teh nu pejabat si anu eta teh pamajikanna penungguna di dinya di jumlah kuari di jumlah leuwih ti 30 ngan ieu nu jelas mah 30 geus aya 30 berarti nu nyana kabeh pamajikanna pejabat kuari masih kene ye mantep acak-acakan kumaha negara mungkin bupati ge moal nyahoeun atawa leuwih nyaho teh aing. Nyaho aing mah. Barang sana aing di imah teh nyaho be. Urang cenah kieu mah boga HP, sadap ku si HP aing. Sadap nomor sabaraha? Aing baheula mah boga 007. Hebat jasa HP aing mah 007. Masya Allah, manyarah sih 007.